upami bahasana wungkul sanes lagu panginten. Tiasa janten eta mah tiasa janten sajak, tiasa janten oge guguritan atau napi naon wae. Namun upami dipatalikeun sareng lagu gumulung adu manis duanana. Wangsulan deui upami urang klasik mah pasti aya polana nya. Upami nurutkeun kana pola urang kedah neuleuman polana. Upami ayeuna kinanti teh watakna sapertos kumaha.
Sampurasun pamirtub sadayana tepang di sareng simkuring dina Warta Jati Sunda wancina ngaguar seni tur budaya Sunda. Kalayan muji syukur kanu Maha Agung anu jadi panundung rambut takabur nu pajajir tina angen. Sangkan jadi panuras rasa nyeuseuk gegeleh-galeh nyapukeun ria sumah nu pasolengkrah dina manah supados ulah aya rasa gumende nu sumare dina hate nu sok rajin ngahalangan jorelatna teja bebeneran kana manah tur ngarempek tembusna cahaya kudus kana kalbu. Pamirtub sadayana masih kene ngeunaan nya kasenian degung klasik, tapi ieu mah dina teutepan sastrana atanapi dina juru rumpaka atanapi dina anu ngaraeh eta rumpaka-rumpaka eta sangkan jadi seni degung teh aya perkembanganana, aya kamaheranana teras diangge kalayan luyu sareng kabutuhan atanapi luyu sareng kaayaanana zaman. Tah dina danget ieu simkuring henteu nyalira tangtos disarengan kitu nya ku ahlina atanapi panginten anu motekar dina widangna. Tah Kang hapunten sareng saha tiasa nepangkeun ka pamirtub sadayana. Atur nuhun nepangkeun simkuring pun Nana Sukmana salaresna simkuring mah Pak Budi Mohon langkung neuleuman dina widang basa dina widang sastrana panginten janten upami engke di talek ditaros perkawis seni na ieu simkuring moal seueur ting kadinya tapi langkung bakal langkung seueur nyanggem perkawis sastrana basana dina rumpaka panginten dina sapertos kitu. Margi tadi merele pisan ti Pak Budi saur marurang kalih ayeuna mah luar biasa eta basa pungurang kalih ayeuna tangtos moal kahalartoseun eta teh basa sapertos kitu teh mohon. Mangga dieu. Nya ikarsan ari abdi mah resep nya aya sanes tiasa mung resep ngaos teras nyobi ngalarapkeun kitu nya. Tah anu disaurkeun dina tepangan-tepangan sateu acana memang sesepuh atanapi karuhun Sunda parantos ngawariskeun sagala rupina ka urang tangtos dina sajabi ti widang kasenianana musikna atanapi tatabeuhan gendingna oge dina bidang rumpakana. Tah eta teh geuningan upami nilik oge dina lagu anu kantos dipintonkeun kitu nya aya lagu gaya. Nah judulna teh gaya kitu nya. Tah eta teh rumpakana teh rupi-rupi aya anu syukur-syukur mun tulus ka batur balik kanan kasim abdi pan kitu eta teh benten deui sareng anu rumpakana teh hayang nanjung kawas batur meureun kahalangan wisit tapi geuningan sami wae etana teh apa naon teh akhiranana mah tah eta teh nah aya aturan-aturanana sapertos pupuh atanapi kumaha eta teh aturanna teh naon nu disebatna eta teh kitu. Mohon ieu patarosan salaresna mah langkung pas upami diwaler ku ahli tembang atanapi ku ahli degungna. Namun sok sanos kitu simkuring nyobian urang nilik urang nyawang tina sisi basana we. Nah margina Pak Budi antawis lagu sareng basa sareng sastra eta teh gumulung pisan raket pisan. Margi hiji lagu teu tiasa janten lagu moal dugi ka anu ngadangukeun upami teu nganggo basa. Janten lagu nepi na hiji lagu ka anu ngadangukeun ku basana panginten. Leres. Upami bahasana wungkul sanes lagu panginten. Tiasa janten eta mah tiasa janten sajak, tiasa janten oge guguritan atanapi naon wae. Namun upami dipatalikeun sareng lagu gumulung adu manis duanana. Ieu laguna sapertos kieu margi karakteristik lagu sareng karakteristik rumpaka kedah nyurup, kedah sarasa, kedah aya ruhna, nyawana kedah sami. Anu tadi disebatkeun memang upami ningal upami nilik kana karya-karya sateu acana simkuring ningal antawis judul lagu sareng rumpaka teh sareng eusi nya sareng eusina rumpaka sakapeung mah simkuring oge sok kerungna lebah mana sapertos tadi judulna gaya. Gaya anu kaemut ku Pak Budi naon tah gaya? Ya gaya naon teh disebutna teh tampilan, pintonan. Tampilannya pintonan gaya. Tapi cobi urang saliksik deui lebetna rumpakana leuheung-leuheung tadi teh menjanten ka batur.
Leheng mun tulus ka Leuheung batur, mun tulus ka batur, balik kanan balik kanan ka simkuring. Cek simkuring mah henteu gaya eta teh. Da upami gaya mah entong jadi ka batur tapi kudu ka kuring kan kuduna kitu nya. Janten kuring nu gayaana teh. Uhun. Ku emutan sepuh-sepuh kapungkur para karuhun urang anu nyiptakeun lagu rupi nama eta teh janten judul lagu gitu, janten sanes judul rumpaka tapi ieu teh lagu gitu. Judul pola. Mohon pola ieu teh pola margi kan aya oge kapalidianakeun nya aya judulna dina tembang aya pacul goang. Padahal lebetna teh sisindiran. Teras oge campaka kembar sok ditaluntik oge. Kadina teh eta teh saleresna mah sisindiran oge gitu. Kusim kuring upami disawang tidinya eta teh janten pola gitu. Anu mawi lagu-lagu kapungkur mah tah sapertos lagu anu tadi didugikeun dina degung eta teh diraeh oge dina tembang, dianggo oge dina tembang gitu. Nu mawi sim kuring rada apal oh ieu tina tembang tina degung. Nu mawi dina tembang mah pan aya dedegungan, aya jejemplangan, aya naon deui papantunan. Aya papantunan. Tah eta teh sadayana diraeh malah aya lagu lah eta hiji lagu tembang anu diraeh tina gamelan. Aya eta teh aduh sim kuring hilap deui pisan. Dan eta teh kalintang pisan sohorna. Tapi kan bae urang tingali deui uwihan deui kana nilik tina rumpaka sareng basana. Anu mawi sim kuring tadi nyebatkeun raket pisan antawis rumpaka sareng lagu. Da memang kedah kitu. Upami ayeuna laguna karakteristikna sedih gitu. Teras dirumpakaan ku rumpaka anu hegar kapan teu cocok ada teh. Anu mawi kedah klop, kedah adu manis, kedah kawin antawis rumpaka sareng lagu. Tah dinu klasik mah kapungkur sapertos kitu we lagu-laguna teh anu mawi tiasa dirobih-robih rumpakana. Anu mawi tadi lagu gaya teh ceuk sim kuring oh janten upami kitu mah eta teh pola lagu gitu. Pola lagu gaya. Mohon lagu gaya dilebetan ku ieu malah dina tembang oge aya ros. Nya. Ros teh aya rumpaka anu sapertos kieu aya rumpaka anu sanesna. Pak Budi langkung uningan lah dina rumpaka ros. Nah, kitu panginten Pak Budi perkawis rumpaka sareng lagu. Nah, kadienakeun lagu-lagu teh sakapeung oge osok aya anu ieu mah kritik lah sakedik tina naon panginten nya sapertos lagu-lagu dina tembang ya punten ya nyarioskeun tembang tapi oge nuju nyarioskeun degung abdi kana tembang. Keun beda aya lagu tina degung dicana kana tembang. Sapertos aya lagu Kapati-pati. Kuninga panginten Babudi Kapati-pati. Kapati-pati teh dina basa Sunda mah umpami basa Indonesia nama tergila-gila. Kapengpeongan basa Sunda nama. Tapi dina padalisan anu kahiji ujug-ujug hayang cerik jejeritan. Pan eta mah sedih sanes lagu anu kasmaran gitu. Nu mawi milih panginten ai kapungkur mah tara diaremutan nih kana mah sepuh-sepuh kapungkur mah ngadapal penting nama ieu laguna tah rumpakan model kieu judulna mah kumaha urang we. Jika nama sapertos kitu Pak Budi. Anu mawi kadienakeun ceuk sim kuring hoyong teuing aya lagu anu antawis lagu sareng rumpaka kawin rasana kawin dina judul. Kan dina degung kapalidianakeun panano tibelat. Naon deui kalangkang. Tuh kalangkang kan nembongkeun yen ngagambarkeun hiji tokoh anu dipikaresep ku nu nembangna ku nu ngawihna ku nu nulisna ngagambarkeun hiji adegan anu pinuh ku rasa kasmaran anu pinuh ku rasa kacinta tapi oge di dinya teh mung saukur kalangkang.
mung saukur emutan. Mohon. Tiasa janten eta teh mung saukur sawangan dungkul. Atanapi tiasa janten eta si pamegat atanapi si istri teh si tokohna teh ngalangkang gitu. Nah, sapertos kita eta mah aya patalina aya sambunganana antawis judul sareng judul lagu rumpaka oge sareng lagu. Nah, gitu. Katawis gitu adu manisna teh karaos upami kapalih dieunnakeun mah gitu. Tanda jadi perkembangan kapalih dieu mah tos ngawitan ya katingali oh ieu teh judul laguna kieu, karakteristik laguna kieu, teras rumpakana nyambung sareng anu kahoyong nu didugikeun. Aya deui abdi menakan yang ngeunaan eta teh tadi nu disaurkeun dina aturan atanapi dongkari 17 sekar pupuh. Ya misalkan dina pupuh Mas Kumambang. Pan pupuh Mas Kumambang teh geuningan eta mah mung pola Mas Kumambang. Guru laguna, guru wilanganana tapi upami di emutan sok sawatek gitu sapertos kieu. Pupuh Mas Kumambang anu kawentar. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing kan gitu. Upama aya deui anu ieu aduh ibu naha tega ngantun abdi gitunya. Tah eta teh sami keneh nalangsa sedih. Nah eta oge lumaku kana seni-seni anu sanesna bohna dina ngarumpaka tembang tadi dicarioskeun kan ka pati-pati. Tapi dina eusina hoyong ceurik jeritan nya panginten eta mah polana pola ka pati-pati gitu. Nah tiasa oge kitu dilarapkeun dina seni Cianjuran atanapi dina seni degung sastra sapertos kitu gitu. Mohon leres pisan utamina dina tembang teh kan nyokok pisan utamina dina mamaos. Leres. Dina mamaos mah kedah nyokok kana anu tos aya di antawisna pupuh. Aya anu henteu mupuh tapi memang kedah sapertos kitu gitu. Kedah sapertos kitu ti dituna. Jantan upami urang bade ngaropea sapertos tadi ke disaurkeun ku Pak Budi upami bade ngaropea rumpaka tiasa wae diropea namung sanes dina karya anu sanes. Nah, margi dina upami dina tembang lah contohna. Dina tembang mah kan aya mamaos. Tah mamaos mah tiasa dirobih eta teh. Salarasana mah rumpakana teh. Namun upami panambihna eta teh tos karya tos aya tos aya karya. Nah, biasana mah sapertos kitu. Anu mawi leres upami disebatkeun tadi sinom malah simkuring oge kantos ngadamel hiji lagu sareng Pun Bojo sareng Maya Nur Hayati ngadamel kinanti sujud. Janten kinanti lebah kinanti sujud mah nganggo kinanti. Polana teh nganggo kinanti. Henteu kenging kaluar tina eta mah tos dijudulan kinanti sujud nu mawi polana sapertos kitu sapertos kinanti. Ditambih we panambihna. Nah, panambihna harewas asih. Harewas asih mah bebas ente nganggo pola sapertos kitu. Kitu tah, sapertos kitu. Tah geuningan ayeuna mah kabuka janten langkung deui sumangetnya dina ieu teh dina naon teh ngarumpaka. Tapi nya tadi panginten ti Kang Nana panginten aya sapertos kiat-kiat kumaha supados ieu mah supados tiasa adu manis gitu. Adu manis antawis judul, eusi sareng pirigan atanapi gending utamina dina gending gamelan degung klasik gitu. Tah nah aya kiat-kiat sapertosna kedah kumaha urang teh kitunya supados tiasa ngengengkeun eta atanapi memang tos kurnian atau sih kurniati Gusti atanapi aya kiat-kiatna gitu. Salaresna mah tadi wangsulan deui upami urang klasik mah pasti aya polana nya. Upami nurutkeun kana pola urang kedah neuleuman polana. Upami ayeuna kinanti teh watakna sapertos kumaha. Ayeuna upami sinom watakna naon, Mas Kumambang watakna naon. Tah ku cara kitu anu ngadamel rumpaka saha wae dina dinten ieu tiasa ngaluyukeun karakteristik basana sareng karakteristik laguna. Judulna kedah nyambung sareng rumpaka judul mah gitu sapertosnya tadi ku simkuring aya deui simkuring ngadamel hiji lagu Sinom Panggeuing. Sinom Panggeuing kanggo mamaosna panambihna masih kana nyambung tah sareng eta sareng Sinom Panggeuing eta teh
tresna jug-jugan panambihna teh. Jantan langsung bisa disambungkeun jantan saruntuy namina teh upami dina tembang mah. Dina degung oge sami sapertos kitu rupina mah atanapi di sanes digung sanes tembang unggul kawih oge kedah nyoko angger karakteristikna kana sapertos kitu upami klasik mah kedah mola kana pupus sareng kana seratan-seratan antos aya kana lagu-lagu antos aya. Namun upami kadienakeun sapertos di damel ku panano kan teu. Teu naon teh? Teu nyoko kana tarotos aya. Kalangkang, tibelat, naon deui? Potret manehna. Seueur lah. Eta henteu tos teu nyoko, tapi eta mah hasil kreasi. Kaayenakeun nu mawi langkung karaos ku nu ayeuna gitu, langkung karaos ku nu ayeuna naon margina margi basana oge nyambung sareng nu ayeuna. Sapertos kitu Pak Budi. Aduh, hatur nuhun pisan. Ieu no ari salesa mah kitu masih seueur keneh anu peryogi di ieu nya, tapi nyatang tos urang oge tiasa ngawatesan ku waktosnya. Mohon leres pisan. Kita oge ka pamirtub sadayana hayu atuh sami-sami urang sadayana ngahudang wayangkeun deui kitu nya kreativitas urang teh. Boh dina widang sastrana, boh dina tatabeuhan atanapi gendingna, boh dina ngawihna, boh dina nembangna, atanapi dina sagala rupina, dina kasundaanana. Tah eta teh teu leupas oge saupamina urang bade ngarumpaka atanapi ngadamel hiji gending teu leupas oge tina kasadaran anu aya di diri nyalira, diri sorangan teras pangalaman anu kantos tumiba ka urang tiasa didugikeun, tiasa diluapkeun ngalangkungan seni-seni nya eta kalebet seni sastra teh. Sakitu anu kapihatur kitu nya ti lingkung seni Purbalaras oge anu danget ieu panginten diwakilan ku Kang Nana nya hatur nuhun Kang Nana kana kasumpinganana kitu nya dina danget ieu. Pak Budi punten motong tiasa nyebatkeun oge lingkung seni abdi teu? Oh, mangga. Kaleresan abdi sareng Pun Bojo gaduh lingkung seni oge sami Sekar Kalbu. Namun aya hiji amanat panginten sanes amanat rasa cinta rasa kareus ti Simkuring Pak Budi. Kasaha wae anu ngadamel rumpaka anu nganggo basa Sunda, anggo basa Sundana anu leres. Boh bade dina tembang, boh bade dina kawih degung, atanapi kawih-kawih anu nganggo kacapi, atanapi oge kawih-kawih anu nganggo musik panginten. Anggo basa Sunda anu leres-leres nyunda gitu. Nyoko kana Sunda. Sanes hartosna kedah baku gitu. Sanes kedah nganggo undak usuk, namun aya basa Sunda we gitu. Sapertos aya lagu hiji kieu. Punten Simkuring kantos nguping anjeun ngulang-ngulang deui kasalahan. Sok cobi diemutan. Anjeun ngulang-ngulang deui kasalahan. Ngulang-ngulang mah geroan. Maksa dina eta lagu sanes ngulang-ngulang tapi malikan deui kasalahan gitu. Nah sapertos kitulah bahasa Sunda oge kagungan istilah-istilah sorangan amparan sajadah samak saheulai sanes salambar salambar mah kertas patlot sapotong bulan sapasi sanes sapotong sapertos kitulah gitu. Anu sok manting mah sanes dadali tapi anu sok manting mah anjing. Nah, eta anu kedah nerapkeun eta anu di maksud Sunda teh aya rasana bahasa Sunda mah aya larapna gitu kedah sami-sami gitu. Nah nyoko mohon gitu tepan urang tanya kana bahasa Sunda teh sana. Nah, upami nyaah kana bahasa Sunda tangtosna ge urang kedah leres-leres nganggo bahasa Sunda. Sanes hartosna kaku bahasa Sunda mah cenah kaku gitu. Bahasa Sunda mah kolot henteu kitu. Selesai upami dianggo ayeuna komunikasi zaman kiwari oge kan teu urang musikanna ku bahasa Sunda. Ieu urang ngawanggong ayeuna nganggo bahasa Sunda oge ka hartos. Kitu panginten. Mohon hatur nuhun Kang Nana nya ti lingkung seni Sekar Kalbu anu tangtos eta oge aya adu manis gitu sareng lingkung seni Purbalaras anu ngagarap dina perkawis gending-gending utamina dina gending degung klasik. Kang Nana ti Sekar Kalbu oge mairan dina rumpaka atanapi dina sastrana. Sakitu anu kapihatur dina Warta Jati Sunda danget ieu tepang di dina sanes kasempetan
atuh kalintang ku konten-konten anu langkung menarik deui anu langkung kataji deui ku urang sadayana. Hapunten samudaya kalepatan tur kakiranganana tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan sampurasun.